Bismillahirrahmanirrahim. Tos nyarios nyata Hujatul Islam Imam Ghazali rahimahullah, moga mikaulas Allah ka Imam Ghazali saparingna diantara jalma man mata alal ma'asi wasuru, aya jalma anu maotna kabeneran keur maksiat, keur migawe kagorengan, wal adalinas keur ngaganggu batur gitunya, si provokator sarubalah zaman kiwari nya ka batur teh sa nyanjiron tatangga kaganggu, wal ma'arif babaturan kaganggu si eta keur kitu paeh gitu. Tah keur loba hadas jeung batur gitu maot teh keur loba hadas jeung batur da moal jeung urang jauh mah tak engke cek Imam Ghazali jelema kitu lamun daya hampura Allah payuh rajul kitabun aswadu anu bakal dipasikeun ka manehna teh buku catatan amalna anu hideung, jilidna ge hideung ya, bi khatin aswad atu tintana hideung ya, hideung mah lembut